Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Faslun ari ieu teh sahiji pasal. Wa sholatul idaini sareng ari salat dua lebaran. Ail fitri tegasna mah Idul Fitri wal Adha sareng Idul Adha. Eta sunnatun muakkadatun, hukumna sunnah anu dikukuhkeun. Wa tusra'u sareng nyareatkeun sareng disareatkeun ieu idaini jama'atan bari berjamaah. Limun faridin pikeun jalmi anu nyorangan. Wa musafirin sareng jalmi anu nyanyabaan. Wa hurin sareng jalmi merdeka. Wa abdin sareng hamba sahaya. Wa hunsa sareng wandu tanapi banci. Wa mra'atin sareng awewe. La jamilatin anu henteu geulis ieu imra'ah. Wa ladzati hayatin sareng teu disunahkeun pikeun awewe anu ngabogaan tingkah anu ganjen, anu centil. Janten kanggo istri anu geulis atanapi istri anu centil lah teh disunah muakkadkeun. Amal ajuju sareng anapun ari nini-nini eta fatah duru maka sunnah hadir ieu ajuz al-ida kana ngalaksanakeun salat id fi syabi baitiha bari nganggo pakaian sadidinten. Disunahkeun hadir teh nganggo pakaian anu basajan lah nu sehari-hari dianggo. Bila tibin bari teu nganggo seseungitan. Wa waktu salatil idi sareng ari waktuna salat id eta mah perkara baina tulu'i syamsi dikawitan terbitna panon poe wa zawaliha dugi ka lingsirna ieu panon poe. Wa hiya ari salat id ay salatul idi tegasna mah salat id eta rakaatani dilaksanakeun 2 rakaat. Yuhrimu anu takbiratul ihram bihima kalayan ieu 2 rakaataini biniatil idul fitri awil adha kalayan niat salat idul fitri awil adha atanapi salat idul adha. Wayati sareng ngadatangkeun si jalma bidu'ail ibtitahi kalayan doa ibtitah. Wa yukabbiru sareng takbir fi raqatil aula dina rakaat kahiji sab'an 7 kali jeung takbir si jalmi dina rakaat kahiji kalawan takbir anu 7 kali. Siwa takbiratul ihrami salian tina takbiratul ihram. Jadi saparantos takbiratul ihram takbir 7 kali. Di antara takbir sayana diselangan ku kalimah-kalimah thayyibah, tasbih, tahmid, takbir. Sumaya ta'awadu saparantos takbiratul ihram ngaos ta'awud wa yaqra al-fatihata sareng maca surat al-fatihah wa yaqra'a sareng maca surah ba'daha saparantos surat al-fatihah surat Qaf kana surat Qaf jahron bari tarik. Jadi disunahkeuna nganggo surat Qaf. Nya lamun teu tiasa nganggo surat Qaf nya surat nu mampu dibaca. Saena aosana nu rada panjang. Wa yukabbiru fi raq'ati saniyah sareng kada takbir si jalma
fi raq'ati saniyati dina rakaat kadua khamsan kana 5 kali siwa takbiratul qiyami salian tina takbiratul qiyam. Jadi dina rakaat kedua saparantos takbir bade ngadeg urang ngaos 5 kali. Summa yata'awadzu teras ta'awud ieu man summa yaqra al-Fatihata teras ngaos surat al-Fatihah wa suratu iqtarobat sareng surat iqtarobat jahron bari tarik. Wayah tubuh sareng khutbah nadban tingkahna sunah ba'dahuma saparantos ngalaksanakeun salat 2 rakaat. Aya rakaat ini tegasna sabadana salat 2 rakaat. Khutbata ini kana 2 kali khutbah. Yukabbiru bari maca takbir ya khatib fi ibtida'il aula dina kawitan khutbah anu kahiji. Tis'an kana 8 kali. Jadi saparantos bade khutbah ngawitan khutbah ngaos heula takbir 8 kali. Wilaan bari tuluy-tuluy ngaos teh. Wa yukabbiru sareng maca takbir si khatib fi ibtida'is saniyah tina ngawitan khutbah nu kadua sab'an kana 7 kali wilaan bari teterasan ulah kaputus. Walau fasola lamun misahkeun si khatib bainahuma antara 2 khutbah bitahmidin kalawan tahmid alhamdulillah wa tahlilatan la ilaha illallah sana wasanain sareng ngalem atanapi muji ya khatib kana maka aya eta misahkeun ana 2 khutbah hasanan kanu kasayan. Wa takbiratu ala qismaini sareng ari takbir id eta kabagi 2. Mursalin tegasna mah kahijina takbir mursal. Wa huwa takbir mursal eta mah takbir la yakunu anu teu aya atau teu diaoskeun aqibas sholatin dina saparantos salat. Wa muqayyadin kadua takbir muqayyad. Wa huwa takbir muqayyad eta mah takbir aosan takbir yakunu anu aya diaoskeun akibaha saparantos salat id. Jadi takbir mursal mah takbiran mun bahasa urang takbiran diaoskeunna sateu acan salat id. Ai takbir muqayyad mah takbir nu diaoskeunna sabada salat id. Wa bada'a sareng ngawitan sa al musannifu ki musannif bil awali kalawan takbir anu awal takbir mursal. Faqala maka ngadawuh musannif wa yukabbiru sareng maca takbir nadman bari sunah saha kulun saban-saban sahiji min dzakarin ti pameget wa unsa sareng awewe wa hadirin sareng anu aya di imah wa musafirin atawa anu aya di perjalanan fil manazili sareng sunah ngaos takbir ti pirang-pirang imah wa turuqi sareng di jalan-jalan wal masajidi sareng masjid-masjid wal aswaqi sareng pirang-pirang pasar. Jadi disunahkeun ngaos takbir mursal sebelum Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri bade di bumi boh ka lalaki boh ka awewe bade di bumi nu hadir di imah nu aya di imah teu perjalanan atanapi ka musafir atanapi di pirang-pirang imah di pirang-pirang jalan masjid di pirang-pirang pasar disunahkeun ngaos takbir min gurubi samsi iraha ngaos takbirna di ngawitan surupna panon poe min lailatul idi dina wengina id. Jadi sabadana puasa nu terakhir disunahkeun ngawitana dirinya takbir teh ai Idul Fitri tegasna Idul Fitri
wa yastamiru sareng lumangsungna hada takbir ieu takbir mursal teh ya, takbir sata acan salat Idul Fitri illa ayyadkhula dugi ka asupna atawa naikna saha al imamu imam fi sholati dina salat lil idi pikeun salat id. Jadi batasanana di takbir mursal mah ba'da maghrib di puasa terakhir dugi ka imam bade salat lil idi pikeun salat Idul Fitri maksudna. Wala yusanu sareng teu disunahkeun, wala yusanu sareng teu disunahkeun. Naon takbir Lailata Idul Fitri dina wengina Idul Fitri tanggal 1 Syawal tanggal kaduana lah menungi mah saparantos salat Idul Fitri teu disunahkeun. Aqibah sholati dina saparantos salat Idul Fitri. Walakin Nawawi akan tetapi na Imam Nawawi fil azkar dina kitab azkar ihtaro parantos milih annahu kana sanyanya takbir dina wengi saparantos salat Idul Fitri wengina eta sunnatun sunnah sare Imam Nawawi mah. Suma saraa saterasna nyareatkeun musannif fit takbiratul muqayyad dina takbir muqayyad takbir saparantos salat sunat Idul Fitri. Faqala maka dawan musannif wa yukabiru sareng maresana takbir anjeun sabada salat fi Idul Adha tina Idul Adha khalfa shalawatin dina satukangan atau saparantoskeun ngalaksanakeun pirang-pirang salat. Tana Idul Fitri mah takbir musal teh disyariatkeun saparantos Idul Adha maksudna saparantos Idul Adha saberesna disunahkeun. Min muaddatin tina salat adaan dibacana teh tina salat fardhu 5 wa faitatin atanapi salat anu farad salat nu katinggalieun atanapi salat nu qada sabada salat takbiran. Wa kadanya kitu deui khalafa ratibin lain dina salat wajib tina salat rawatib oge disunahkeun. Wa naqi mutlaqan atanapi salat sunat mutlak takbiran saparantos salat Idul Adha. Wa salatil janazah jeung nalika urang nyolatkeun jenazah beres takbiran. Min subhi yaumi arafatin kawitanana di ngawitan subuh tina poe Arafah. Poe Arafah di kawitanana tina subuh poe Arafah tanggal 8 Zulhijjah ilal asri dugi ka asar min akhiri ayam tasyrik tina akhir poe tasyrik tanggal 14 nya tanggal 14 dugi ka tanggal kaping 14 waktu asar batasanana. Wasigatuhu sareng ari sigatna kalimat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ta eta sigotna atau kalimat takbir boh takbir tina Idul Fitri atau napi takbir tina Idul Adha. Fasunna salatul khusuf fil syamsi wa salatul khusuf fil qamar kullun minhuma sunnatun muakkadatun. Wallahu a'lam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat berguna kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum.